Ari urang ari ngomongkeun muning hate sok nempo kana muning. Iya dah hate tuturuti kana panca indra. Kudu mujawir kan. Lisan nyaritakeun dunya, hate ka Allah. Nu nyieun dunya. Sabab ieu nu kapanggih ku panca indra asar apal Allah. Ngaran eling ti atukang ieu asar apal Allah. Berarti aya jeronana aya apal, aya sifat, aya dat. Tak diajar nempo ka sajeroeun, can bisa tajali asma wa sifat, tajali afal atuh. Lebah usik leungeun Allah ngusikeun, lebah cicing Allah nyicingkeun. Kitu kan. Lamun urang cicing, ingat ya, ingat teh heula aya nama. Yen ieu cicing teh Allah nu nyicingkeun eta eling kakara. Ieu mah aing cicing, aing usik ka Allahna poho. Eling teu Kang? Teu cisok. Heulaanan mah kitu we, ulah jauh-jauh heula tuh. Takholli teh keur bebersih hate ti